Pak, pun tenang nggak wagel. Pada ngiring tumaros, wah puntennya di wagel. Iya, manawi uninga ka Ujang Ramutik gitu, Ujang Ramutik putrana Bapak Hayakob, ibuna Hajah Galhame. Paling mana bumi? Paling itu, oh kumaha? Ah punten, maksana kumaha kan? Nah, lah kan tiasa nyarios ya kumaha? Nah, siapa sih tiasa nyarios wae? Kumaha eta kan? Oh, ngajak kuis? Ngajak kuis? Siap, ngerti. Oke. Keluna. Cari ham rempag. Lain. Dada sungut, dada bekah gitu. Oh, lain. Oh, bujur hayam, buriam. Lain kene. Kumaha nya Cenah ieu. Cing, rada gerak lambat. Genggerong ieu oh, ayam pelung. Ongko-ongko. Jadi ngambek ongkoh. Salah. Ieu. Oh, ieu dada urang. Ngomong kieu teu bisa, dadah teu bisa. Oh, astagfirullahaladzim. Akang teh tiasa nyarios. Alah punten Kang nya. Ya Allah, kudu punten pisanna. Manawi teh ngajak kuis ya teh. Tukang puntennya teh sana. Tadi teh kumaha ka paling lurus. Ka kanan. Lurus deui. Balik harus nu bola mata banyak oh nya gitu. Siap. Nuhun pisan ya Kang nya. Manawi teh punten pisan ieu mah. Ieu mah Kang abdi mah pangeun lah puntennya nembe abdi asa tepat rumpuh. Ieu mah gaduh sakeupeuleuan ya kanggo meser pecin di bumi. Iya, aya 2.000 paling. Tambahan deui. Aya 2.000 ya. Ieu tamihan atuh Kang 2.000 nya. Kanggo meser ieu upan lewe. Kurang kene meureun. Ieu tuh. Aya tamihan deui nu rada biru, ieu mah kanggo meser tarasi sagudang tiasa Kang nya. Ieu ade. Sok. Nya geus nongol. Ada ini biru mana hayang ya Kang ya kena bayar ya gitu Kang tapi sejangga atur ke nuhun ya lurus ke kanan kayak itunya siap lah gitu Kang nuhun pisannya mangga Kang Sep sami-sami adik mau saya bisa ngomong kan aduh dengan kekuatan alam aku akan membuat jurus terbaru. Bisa kasih setrum? Masih banyak kasih setrum gitu. Kenal nih kita melatih tenaga dalam atuh. pencak silat. Lain. Naon? Kusi teh. Langkokoy. Bukan tenaga dalam gitu. Oh, enggak atuh tinggal itu saya bayar kan. Oh, itu sama ku angin, tenaga dalam. Ya mah. Tuh, Anjir itu percaya. Ya anjir itu percaya. Nek kudu transferkeun carana teh. Mana kudu buta kawin juga nya patron oleh ame tempat gitu percaya bro. ya ada teh. Buka ada berak. Cepatnya si Om boga tenaga dalam, kudu kumaha urang ieu. Wah, kalau piraku ieu teh transferna cara hayangna tenaga dalam urang. Cicing itu nyapak teh ho. Oh, nyapak dia. Heeh. Bae tah dua anu nyapak nu lain deui ho. Siap. Siap benar ya. Rela. Nah, perhatikan daun ieu tidak deket ceuing ku itu ho. Ada daun. Fokus ke daun, daun. Wah, itu malah hai tipe euy deh. Hai. Hai, tenaga dalam bersama angin malam. Kokoro kara aiseru hito Kokoro kara hitoshihi hito Ono boku wa kimi wa omou kimochi menang beach control cenah pageto lomba karaokean antar RT wing jadi perwakilan kudu halus tanya cek ieu teh nada rendah nada tinggi ko
kok supe cek bae mah mun nanda tinggi pitch control kudu ditaikeun koko nah aing nyanyi koko datang koko robet itu Mana kenal udah tadi kecil. ya Owe. paling kayak urang mah terkenal Pageto dek ngiluan lomba nyanyi antar RT urang Mana perwakilan teh? perwakilan ada sedikit Kudu hade atuh. aing geus pangalusna sakitu teh sekelas kakap atau kultur ko Nyanyi naon beta? dia bahasa Jepang Cing ada yang heula. cek deh kan Cing. dekeun dia urang ngabiana rendah Ya siap. salah lain gitu Ulah grogi atuh. kela nyanyi tapi kemana tuh Kamu na panggung. lagu lain nah Iya siap. Latihan ya Mas. cangkeling manuk cingkeun cineten los ka kolong bapa satar buleuna Aha. cangkeling manuk cingkeun cineten Aya. los ka kolong bapa satar abuna ratik Anu kurang kayaknya. Anu kurang keneh. urang menyanyi curang Latihan kudu sering oh. Anu utama wing kamari lajo dina Indonesian Odol. Jadi nu utama dina nyanyi mah kestabilan nada. songong itu nyan itu Bener dina Indonesian Odol asli. cek kamar yang dibayar ku si Hansip dengan asal aya suara nah we teuing Ulah kudu digenah-genah atuh kan ame jadi juara terkenal. nah Carana teh cing jadi urang ame peregangan ieu otot. Jadi kudu huruf vokal heula bener. huruf vokal anu ti A B C D F G H I J K L Lain huruf vokal mah nu A I U E O. Jadi kudu genah urang teh A I U E O. batasa atau masuk Bari ya ame peregangan otot-otot wajah gitu. Coba bisa teu. A I U E O nyaho atuh teh urang mah Nah, namun geus lancar eta jadi ditambahan durasi teh naon ngaranna teh? Kepak tempona dipanjangan saja. tempo intonasi tempo Misalkan A I U E O. Bisa teu? halus nih Ih, atuh mah tekan nyawejaan oge ame meunang maneh. palingan kamari benang piagam Siap tur. ya kamar karung tapi teu nyambung lah Cok, bisa teu? urang Heeh. Pan mah geus bener cok make tempo tapi anu mah tina balikeun heula tina O. Jadi A nanti terakhir jadi kudu diajar ulah tina A. I U E O Heeh. O O E E A Heeh. Tapi kudu kos tadi tempo ning A O. Nah ngan khusus dina A nama jadi kudu rada A mah soalna eta teh huruf vokal panglobana digunakeun. Jadi urang teh kudu A. Gitu kudu hila tapi tina O heula ieu kudu dibarikeun cobaan untuk ngalancarkeun artikulasi. O I E A O I Dilakukan di durasian teh di tempo ameh jadi alus A E O I E U A gitu. O E U I A Kanan. Aduh Kaisa Sultanul Masih. ya orang sakian iya pusat adakeun iya ti urang anggota rona sabari sakian geus Iya. siap oke komandan 4 orang Iya, sedih hatiku. jalan Kerasa. Tangan repeh lah halo assalamualaikum komandan Sumuhun ya abdi nuju aya standby di Kijang Opa. Bae terbut. Sumuhun. Manawi aya naon ieu jenengan? Aya pergerakan bangsa mencurigakan. Nya ayeuna ku abis sadayana urang telusuri lah ka Kebon Awi, ka Hanapeun Balong moe teh dipilari ka sadayana Balong. Siap sumuhun mangga komandan. Iya. Sumuhun. Ya, assalamualaikum. Itu bisa sekalian kan? Dia komandan telepon. Kenapa soteng? Siapa yang mau teh? Dia komandan telepon. Ayah hiji pemuda. Bodoh gimana? Kenapa? Dia hiji pemuda nggak bangsat. Ayeuna urang kudu pergerakan sarua neangan KBG keur ngepung ka itu ka Kebon Awi kana Hanapeun Balong kalau yang kuburannya di teangan besi Yang bener. kotet.
Soalnya ya bangsat barang berharga. Siapa? Ayo berangkat. Oh, TW. TW kela. Belah mana geuleuh euy? Cicing mana mah cicing. Kontrolna ka mana? Urang nyaho, oteng mah gede kawani. Mana rada lieur. Oh, di urang abrik nu ka mana? Rona ka hiji aya bangsat geuning disangka ucing dinya mah. Rona kadua aya bangsat ngaro dianterkeun. Bae tahun kamari. Geus kieu maneh mah cicing di dieu standby. Yuy, Jaga sorangan bos. pion Jak gede kawani maneh mah. Urang kan bae si kude jeung si Acil berangkat. Oke? Beuing sorangan? Oke, kalau aja dibagi meureun ke nu mari buku sampe. Ieu bok. Ke anu maturan lah. Heuh. Juga anu mere tidak tulis Santet. Ya soalnya nggak baksa kenaun harga diri seseorang. Ayo berangkat. Alah, Tungguan mana seorang ada? milo euy. Siap. Karana Lain. tong dilatih euy. Bobok romari. Samane? Saha? Samane? Dia orang di udak anjing euy. Ieu mah. Mesti mana? Geus ieu kita timah da harusnya udah di mah boga nu geuring deui. Balik saha nang di mana? Orang dinya tetangga sebelah. Besok di klub bisa dek minum. Sidik rusuh. Bae tah. Mau duduk kena minum bola. Mulai teh ka mana gitu? Dek ieu ka ieu mah. Nanti kan nu olahraga dek tiris. Nah, di udak anjing teh mon. Cik anu gempur gitu tiris. Tak cai minum cai heula. Tiris mah teh nyareudang deui nya. Cai minum heula. Ayana rencana dek ka mana? Balik. Tapi teu boga ongkos, teu boga naon deui dek ngabaran bingung dek kana So naon. atuh kabaran heula kan udah mau bisi arap-arap. Sidik eueuh HP dia di murag tadi di udak anjing. Duh udah urang teu boga HP kayak nu barudak nih tah ting kumaha make na bari teu bisa. Mana cikan ngali. Tah. Kieu ngan ting kumaha make na. Ting besar ting si Curil ting si Roy. Cikan. Apa? Ting menyakan ting eueuh deh. Padahal orang dalin HP kitu atuh. HP nu dipaut nih. Teu bisa emang mah bisa mah. Nah, Perusahaan. HP alus mahal. Ada percuma HP alus ge aya perusahaan mah bisa nelpon. Oh pusat teh nu bisa nepikeun hubungan Heeh. minyakna gitu. Lamun dina gas mah Atuh meuli ka belah kaler. makan eueuh duit. Teu mau pisah. Teu mang jadi copetnya murag HP dek bingung itu ting di kumaha. Nyakan teu mau pisah. Heeh. Mawa di ditu mah kan bi dicopet ongko dompet jeung dompetna. Urang teh lain ku boga lain ku loba duit karunya we tulungannya. Ieu bisi dek bari meuli pulsa ya. Lamun mama bisa pangmelikeun teu bisa, kumaha makena meuli na ge teu apa. Ai meser pulsa mah kedah jeung HP-na sih. Dua dibajang Namun HP na. ya, nah anak kita dicolokkan karena ieu teu salamet tinu komputer ayalah komputer. Oh si pulsa teh dicolokkeun. Heeh. Aya kaasup ka dieu. Pulsa bos gitu. Heeh, tak karek bisa nelpon. Udah tengah arti jg bisa dek meuli pulsa aja duitna. Sih kan? Ngan eta HP kadek ulah lila teuing na nu si Curil ting si Roy tara apa. Nyaman. Ya. Nyatu Kadek ieu kabaran ka lemur bisi di arap-arapon. nya da sidik ieu geus sariwang sidik bisi arep-arepan di lembur si emak ieu kumaha. Aja kata bu ini bisa kurang nutup warungna. Nya, Tapi tong lila teuing nu si Udil ting si Ya. Roy. nyaman. Anjay, jika anak soleh euy. Di udahku hati teu beunang. HP menang, duit menang, alah ieu mah menang ka Mekah. Wah, kabar. Anjir mah. Eta bangsat geus kelas kakap. Nah, Diberi kulobaan teu beunang we pokona masih gabelut lingas. Da heus yang kirang eta jelema jagung-jagung pelek, leutik-leutik genut pokona mah kitu lingas pokona. Ripuh kieu teh. Kumaha? Heus dulu. bi anu dinya bi HP saha? Naon? Iroy. Urang ge keur nungguan budak itu budak nu ngalewat kita nyem HP dek HP urang teh didinya dituna pan? Pan bisa mah HP urang mana enak? Oh, dinyeun ke budak lagi keur nungguan budak ka warung urang meuli pulsa. Dinjem ku budak. Budak nu bukna beureum tadi ting saha da teu karunya dek ngabaran ka lemurna teu bogan HP. Cenah HP bae tah HP nyem heula. Kela. Bieu budak nu bukna kumaha? Rada perang-perang semu beureum saeutik. Bawa eta teh bangsat nu kurang lebih di bukna beureum. HP-na didikeun. Ya secara da karunya sote. Bisa apa